ke surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tegakkan ke seluruh jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, kum sadayana jamaah rahimakumullah. Bu, woi, ngayapak amat di jelema. Cager. Masya Allah, salah hadri. Mudah-mudahan berkah pengajian urang kabeh dihampura dosa, amin. Sebab ketika orang ngaji, Allah eta ngutus malaikat turun ke alam dunia ngadudutan dosa orang nuker ngaji. Ieu hadir kabeh diporodot dosa naku malaikat dibuanggul dibawa ke langit. Nek ditenden di langit cek langit teu hayang aing bawa ka ditu ta dosa. Turun deui malaikat dianterkeun ka laut cek laut ogah aing diteunan dosa ku sia bawa deui ka ditu. Dibawa deui ku malaikat ka gunung cek gunung ulah diteudeun di dieu tak dosa bawa ka ditu. Bingung malaikat balik deui ka Allah cek Gusti Allah, malaikat dia ari bingung mah eta miceun dosa balik deui bae ka dunia. Nongkrong dia di perapatan Cileunten di dinya saha nu pangheulana balik pikeun ka si eta. Cek ibu-ibu engkara kenek balik karang jadah doa. Ieu hampura sawarakulana geus rada soak. Alhamdulillah ibu punten di tanggal 1 mulu kula ngaguder dengariung. Ieu jadwal maulid anu terakhir insyaallah tahun hareup panjang umur panggih deui urang jeung muludah. Sawara geus soak balah minggu kamari mah kula masyaallah dirawat sempet di klinik sapoe sapeuting jasa sawara eueuh bari jeung batuk salesma. Dicare kanan kula ku dokter sebab kula kaluar jam 4 langsung kana acara deui kula. Cek dokter he cenah Pak Ustad atulah kikituan sih jaga heula kesehatan cek manehna istirahat teh heula meunang 3 poe mah ulah wakacara mah cek kula polongo di atuh leungit proyek aing. Pugu satahun sakali. Tapi sanajan ieu sawara geus soak doakeun mudah-mudahan Allah maparing kakuatan amin. Terus ya terus atau aja karakteran. Bala hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di antara manusia anu mulia munggu Allah jeung munggu sakabeh makhluk Allah, bahkan ieu manusia teh para hadirin sadaya bakal nulungan umat di dunia wal akhirah. Saha eta? Ialah jami'ul mursalin, sakabeh utusan Allah. Apa Allah teh para hadirin sadaya nyiptakeun para nabi ada jumlahna 124.000 nabi. Tinu 124.000 nabi ku Allah disurtil menjadi 313 besok disebut rasul. Wakila mah 315 disurtil deui tina 313 ngajadi 25. Eta nu 25 teh wajib umat Islam kudu apal kudu nyaho ngan hanjakal ieu jelema kadang-kadang nyahona nu awal jeung nu akhir doang. Nyahona Nabi Adam be Nabi Adam. Nu kaduana Nabi Muhammad tengahna mah ke arah pareun. Tah tinu 25 ku Allah disurtil deui ngajadi 5 anu sok disebut Nabi Ulul Azmi di gedugna para nabi. Tinu anu 5 ku Allah disurtil hiji saha rasul urang nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Tah ieu Kanjeng Nabi teh bopa makhluk Allah nu paling mulia. Sehingga lamun cenah dikumpulkeun ieu makhluk Allah kabeh salam dunia dimulai Nabi Adam dipikeun ka poe kiamat dibeungkeutkeun jadi hiji dibandingkeun jeung Kanjeng Rasul tetep mulia keneh Kanjeng Rasul. Naon sababna? Sebab Kanjeng Rasul mah sayyidul makhluqat gustina sakabeh makhluk Allah. Maka teu salah teu naon ieu ku urang muludana diramekeun ulah dileleutik sebab kiwari eta loba gogobrak muludan. Saha? Wahab. Hati-hati dengan orang-orang Wahabi sebab Wahabi mengharamkan karena muludan. Ari muludan diharamkan, ari berkatna beuki pehewaeun. Urang mah ulah dileleutik. Tuturkeun guru-guru urang. Ieu muludan tiap tahun kurang gedekeun. Naon sebabna? Harapan urang dengan ngarayakeun Maulid hiji hasil mahabbah urang ka baginda Rasul dengan jalan perayaan Maulid. Nu kadua harapan urang teh syafaat baginda Rasul. Ulah ieu mah kadang-kadang jelema kiwari pehewaeun ari ngomong cinta ka Kanjeng Nabi ngomong hayang menang syafaat di poe kiamat ari lebah ditagih mulutnya rumput. Ayeuna sok nyumput aya.
Nu mana beungeutna? Biasana kadang-kadang pagawean ibu-ibu eta. Asal datang RT. Mama mau buku cek indung naceng sajen eta di hareup ngagumbrang. RT mak mau buku teu mawa tutupan, lawangna tutupan. Bisi aya tadi bejakeun mama eueuh kitu. Emang mana ka mana cek anakna mana nyumput heula cenah sakeun. Jol BRT cek mana aya? Teu aya cenah ge Pak RT. Ka mana ngomongna mah cenah nyumput heula Allahu Akbar. Budak Ciunteung teh bagawean. Ya ulah sok asa-asa eta muludan. Sebab Masya Allah para hadirin ja urang kabeh ge dimilikan ku Allah. Betul apa tidak? Dimilikan. Unggal poe urang ku Allah ulah ngomong teu boga tandek muludan. Jelema kabuktianna mah maafna ngomong, bang keliling unggal poe dibayar ku jelema. Bener teu? Bang Kosifah dibayar, bang Emok dibayar, bang Mekar dibayar. Angsuran motor sebulan sekali 800.000 lunas. Piraku ieu muludan satahun sakali 150.000 kok teu lunas. Aya teu lunas aya. Ih benak. Ya ulah asa-asa gedekeun ieu mulud. Insyaallah jelema anu ngagedekeun mulud, hirupna ku Allah bakal digedekeun. Amin. Moal aya bejana. Jelema tos amprekan mulud ngadedak miskin moal di dunia keneh. Pahala maulid ku Allah bakal dibuktikan para hadirin sadaya. Aja maning cenah pengusaha sanajan kiai hirupna teu usaha teu kieu teu kitu tetapi lamun resep kana sedekah maulid pasti kehidupan anak ku Allah bakal dibedakeun jeung batur bakal diistimewakeun geus ulah dileutik ieu muludan. Namun sebabna sebab anu kurang diperingati ialah makhluk Allah anu mulia luar biasa. Punten abdi gaduh pengalaman pribadi. Baheula eta pula keur rumah tangga tahun 2014. Meujeuna oleng hirup. Tahun 2014 kula boga pamajikan nu kahiji. Ari nu kaduana cenah Ustaz ulah hayang nyaho. Atuh encan ieu. Sarua bae kula ge boga kasieun, mau ge kula di lur tanggung di hareup imah mah meong sarua bae. Parokna meureun kita ngadekeun sampaian sagala kula boga pamajikan di imah. Micin pempes sagala. Tahun 2014 kula rumah tangga, 2015 kula boga anak. 2016 boga anak deui pan piomongan eta. 2 tahun kawin anak geus 2 atuh santri ngaranna. Jauh pagawean, Pak. Calana tilok make kula. Makana ibu-ibu lamun hayang loba encuk, jangan minantu santri. Kula sok ngaleutikeun bete kana santri. Ieu mah kana santri ngaleutikeun santri punten sanajan teu boga pakaya anak mangaburu-budul. Kula sok ngaledek ka santri insyaallah rumah tangga jeung santri bakal barokah. Amin. Amin. Ieu mah nu dibanggakeun kadang-kadang nu arah usaha bae. Kadang-kadang ibu-ibu teh boga salaki ulah kana santri cenah. Boga duit angel karena boga. Akhirnya pengusaha di Jakarta kadang-kadang nyiaran karyawan di Nikomas. Oh, boga minantu di Nikomas gaji sabulan paling jago 4 juta. Bener tak? Dicokot ku kontrakan 500.000 sabulan sekali. Terus angsuran motor 1,5 juta hutang pamajikan jeung anak di imah atuh bea. Balikna sabulan sekali deui nage. Bener tak? Paling jago abdi dijingjing martabak 2 loyang ku euncu ge bea. Jajal boga salaki kana santri. Oh, komo ustad lebah bulan mulu moal katandean ka berkah. Isuk ngariung baskom beureum. Peuting ngariung baskom beureum deui bae. Sabulan 30 poe kali 2 baskom 60 baskom weureu kali toha. Waledek be kana santri. Makana parawan parawan di parawan. Parawan geulis teh ya dengarkeun dia. Boga salaki mah minta ka Allah mending santri. Insyaallah rumah tangga jeung santri mah senang sebab bobogaan santri mah mulai nu gagal kabeh. Parokna meureun di tempat politik da semprotannya dong. Asik. Ih ulah macam-macam punten eta hak asasi manusia ku Soeharto digembor-gembor tahun 80 membela kaum yang ada di bawah yang lemah. Ku santri mah di tahun 40 geus dipake dengan jalan memakai samping tidak memakai celana eta membela kaum yang ada di bawah yang lemah. Maka andai kata santri tidak pakai celana, memakai samping baik, hirupna anu di bawah bebas kagirang kalah. Sakali lempang ge ngagoblek. Maka hirupna bebas nu gagal, dua lalede keneh kana gede. Makana anu segede tihang tenda ge boga santri. Eta kula masyaallah baheula tahun 2015
2016 kula datang kada guru curhat bah gitu kan ieu kula anak abah kula santri abah cicing jadi santri di lembur ripuh ya kehidupan kula pagawean teu boga anak kula geus 2 imah can boga mobil komo motor komo lieur kana hulu kudu kumaha ieu bah hirup kula hayang doang batur kula ge sarua bae sanajan batur nu usaha kajeun imah kula ge teu usah hayang kajeun imah batur nu usaha beli motor kula teu usah hayang beli motor batur nu usaha beli mobil kula ge bah anu teu usah hayang beli mobil batur anu arah usaha kajian anak pamajikan kapakean anak pamajikan atuh kula ge bah sanajan teu usah hayang kajian anak pamajikan cek guru ceng lamun aceng hirup hayang barokah lamun aceng hirup hayang diangkat derajat ku Allah maka diantarana gedekeun ku aceng makhluk Allah anu gede istimewakeun ku aceng makhluk Allah anu istimewa muliakeun ku aceng makhluk Allah anu mulia beres ngobrol balik bae kula jatuh ke harti ku kula begitu datang ke imah kula ngalamun naon eta guru ngomong gitu gedekeun makhluk Allah anu gede istimewakeun makhluk Allah anu istimewa maka aceng bakal dimuliakeun bakal diistimewakeun ku Allah barang kula di pikiran ternyata makhluk Allah anu gede makhluk Allah anu istimewa makhluk Allah anu mulia ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi maka lamun hidup kurang hayang mulia lamun hidup kurang hayang digedekeun ku Allah hidup kurang hayang diangkat derajat ku Allah maka muliakeunlah ku urang baginda Rasul kumaha jalanna diantarana sholawatna ku urang gedekeun ka baginda Rasul insyaallah jelema nu rajin maca sholawatna bakal diangkat derajatna ku Allah amin sampai Kanjeng Rasul nyarios kieu sing saha manusia nu maca shalawat kana kula sapoe sapentingna 100 maka ku Allah bakal dikabulkeun 100 pangabutuhna 70 urusan akhirat anu 30 urusan dunia nu 70 ulah diomong-omong syafaat Rasul jaga di akhirat nu 30 eta teh berkaitan jeung pidunyaeun pirizkieun awak urang maka lamun hayang jembar rezeki maca salat an eta shalawat ibu punten aya nu pendek aya nu panjang iya budak Cirunten resep kanu panjang apa kanu pendek? Kanu panjang. Anu kieu bae tah panjang macana bisi teu asup kabeh. Mending keneh pendek tapi asup kabeh. Ulah leujeun ngir bae teh kokom. Maksud kula kieu ari nu panjang teh asup kabeh teh, nu panjang hese di talarna bener teh. Ari nu pendek mah insyaallah babari di talarna ulah keun nu pinter nu bodoh ge bisa. Anu pendek mah bener. Mana nu pendek? Hayya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad eta ngaranna sholawat miftahul jannah aya deui anu sallallahu ala Muhammad eta sholawat Jibril ngaranna tak ieu sholawat anu dua teh sholawat anu pendek ngan fungsina cek guru kula beda lamun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad eta fungsina jeung kebatinan awak urang jeung ngejaga kebatinan awak urang di antarana jeung memperkokoh kekuatan iman urang ka Allah jeung Rasul maka gedekeun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetapi lamun anu sallallahu ala Muhammad mah eta identik dengan pidunyaeun awak urang geus lamun urang hayang jembar milik rezeki lancar piduiteun gedekeun maca sholawat sallallahu ala Muhammad baca ke urang tiap poe setiap tas salat minimalna ke urang 10 kali komo lamun bisa mah 100 kali salaki keur gawe keur usaha keur ngojek doakeun ku ibu-ibu beres salat duha cekel tasbih maca shalawat ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad niatna karena Allah bae saja ngagungkeun Kanjeng Rasul beres urang maca shalawat karak pentak ka Allah Gusti ku asal shalawat paparin kula kaberkahan dunia akhirat paparin kula syafaat Rasul dunia akhirat tuh deuleu salaki kula keur ngojek Gusti wayahna nyebarkeun milik rezekina insyaallah berkah shalawat eta penumpang moal kabawa ku salaki wak betus pan motorna ieu mama doakeun tilok kana salaki nu aya malduk be mah itu aya nu kitu di aya asal balik be salaki teu menang duit monyong kana salaki lebah boga duit na salaki cungar cengir aing pundung segala salah kena aing mah cenah teu kabeneran boga pamajikan kunaon kitu asal aing balik gawe cenah salaki aing mah monyong be cenah kana aing asal aing balik gawe cenah pamajikan aing mah monyong be cenah kana aing nek hees monyong cenah budak es monyong be nak cenah aing haring batur monyong ti leuleut ya salawat gedekeun ulah dileutik eta maca salawat ka Kanjeng Rasul para hadirin sadaya sejak ngagungkeun sejak ngamuliakeun baginda Rasul
nek nu panjangna mangga silakan, nek nu pendekna mangga, insyaallah dengan berkah sholawat urang tujuan ngagungkeun ka baginda Rasul, ngamuliakeun ka baginda Rasul, maka hirup urang ge ku Allah bakal dimuliakeun, bakal diagungkeun. Amin. Sholawat ulah pohon gedekeun, bahkan samping urang ngagedekeun sholawat tujuan ngagungkeun ka baginda Rasul, di antarana muludan unggal tahun ulah dileuletek. Yuk sadajan urang susah ya usaha eukeur kabehan ge bener teh awak dibere cager ku Allah jatuh unggal poe ieu muludan satahun sakali wayahna ulah dileutik komo mun bisa nu sugih mah panghareupna ulah sok nuturkeun ka nu susah, sebab kadang-kadang ieu jelema nu sugihna nuturkeun ka nu susah bener teh. Padahal urang kudu sadar eta milik ku Allah dibedakeun teu sarua. Batur mah nu susah boro-boro jeung muludan hayang jajan anaknya hararese, tetapi urang mah nu rada gede milikna babari rada nyar duitna wayahna ieu lebah muludan teh ulah nuturkeun ka nu susah ieu asal ditagih bah nek muludan geura tuturkeun bae cenah nu sejen ka abah nuturkeun ka muana abo nuturkeun ieu wayahna nu sugih mah panghareupna beki ieu muludan bisa aya kakurangan memeh muludan culukan panitia cek nu sugih teh panitia ka dieu dia cek panitia aya naon bah ulah aya naon dia ieu urang nek muludan sedangkan ieu galagat paceklik model kieu pan di aing pang sugihna ulah ngisin-ngisin aing dia hayu geura geus meunang can duitna cek panitia boro-boro ku asal ditagih cenah ku kula nyara rumput bae piraku can meunang sakali aya cenah ala kadar saparo mah jeung tenda aya jeung sound aya jeung kieu setempat aya jeung kori aya ari nu can aya ku cenah jeung mubalik nu can aya ari kitu kumaha caritana ditargetkeun mah ku kami cenah ieu mubalik da 5 juta kan ieu menang duit cenah karak 3 juta bingung kula neangan tambahna ka mana ieu cek nu sugih dia ulah mikiran dia kakuranganna bedakeun ka masyarakat aing tanggung jawab bila perlu targetkeun jeung mubalik teh 7 juta boro-boro cenah 7 juta cek panitia 5 juta gitu ka udag ku kami ulah mikiran dia kakuranganna ti aing 4 juta blok hiji jeung eta cek 7 juta pikeun kana coramah ono nak iya mah urang mah kadang-kadang nu sararugi nanggur nyara rumput bener tak kusieun bisa diganti ku Allah padahal masya Allah dulur iya urut muludan para hadirin yakin ku Allah bakal diganti dunia keneh heut geura rasakeun jelema unggal tahun anu resep kana sedekah maulid panggedena beakna lebah perayaan maulid pasti hirupna ge bakal dipunjulkeun ke Allah amin amin ada siji dan makhluk Allah anu bakal nyapaatan urang teh ialah baginda Rasul maka gedekeun ieu mulutna gedekeun mahabbah urang ka Rasul sebab jaga di poe kiamat harapan urang teh ngatukur syafaat urang ibadah kabeh ge pada beuki kana ibadah tapi belum tentu ibadah urang bisa nyalametkeun urang di akhirat bener teu salat urang belum tentu bisa nulungan urang ngaji urang belum tentu bisa nulungan urang puasa urang belum tentu bisa nulungan urang cek ibu-ibu ustad atupan kami mah cenah rajin salatna hayang jasa cenah kami mah ka surga teh ku ganjaran salat salat urang hayang nganterkeun ka surga asal jang jauheun bener teu cak urang mah salat awakna doang kabeh ge mulai Allahu Akbar pikiran mah ka mana komo lamun cenah salat asar poe Sabtu jam 3:30 teh kaya bongkos sipah ngumpung tak ada hulu hapgeur ja urang mah salat teh cangkang doang bener teu hatena mah ngalayak bisa percaya geura jajal memeh dohor ibu moe pakaian begitu keur salat dohor hujan giur bae eta keur salat inget ka Allah apa inget kana pakaian ngaku kabeh piraku salat kitu nek kanterkeun ka surga jasa jang jauheun amat ibadah urang mah Ustad kula mah tukang puasa bulan Ramadan hayang jasa ka surga diajarkeun ku ganjaran puasa puasa urang mah kabeh ngan pindah nyatu doang dan nafsu bae urang mah diturutkeun biasa nyatu dohor iman dipindahkeun ka magrib der puasa setelah genep keneh naon geus diamparkeun di dapur kejona 2 sangku kolekna aya rujakna aya bobodohna aya cauna aya nah naon aya ngaburis ka buras-buras aya gehu penuh dina piring satengah genep keneh geus diideran bae ku salakina nempo deui kana jam ieu dak cenah jam paeh tah naon puguh can magrib can naon begitu meledak da bedug tung kot sak balak lumpat kabeh ka dapur nu ada ngembat di masjid Allahu Akbar Allah can gehu akbar cau biak opat budak cilunten tah bagawean maknya puasa kitu nek nganterkeun ka surga
geus asa jauheun ibadah urang mah. Tah kami mah tukang ngaji. Kami mah hayang amat ka surga dianterkeun ku ganjaran ngaji kami. Ngaji urang mah hayang nganterkeun ka surga asa dajang jauheun. Naon sebabna urang mah kabeh di ngaji meunang engkrekna doang. Betul apa tidak? Bapak-bapak tinggi heueuh. Nek ngaji mah di babot memakai jas sagala. Mana cenah samping nu bagus nek ngaji datang ka pangajian bohong hees. Komo teh aki-aki mulai be ngaji nyalande ngatiha. Beres ngaji karak hudang. Umang ngomongna alhamdulillah cenah budak cenah ieu jalan ka surga ku ngeunah-ngeunah teuing atuh hees ieu. Tapi hees ongko eta kueh mah beak hareupeun. Ibu-ibuna sarua ngaji menang engkringna doang. Barawak tas pe ngajina mah tingku heueuh suan kula mah kitab geus sina paling mah buras jeung bobongko. Datang ka pangajian dan ngadengkeun ngaji barang hakan be turun-turun. Tempat dari mana kak pengajian ibu-ibu mah eta tas bagus-bagus seragam bagus-bagus bener tak makanya teu aneh eta ibu-ibu pengajian kudu ngarake seragam bae poe Senin ngaji seragamna putih-putih kabeh dong kuntul hiber datang deui poe Jumat pengajian atuh kuning kabeh bajunya doang tai paling makanya geus teu aneh bikang teh di mana lebah pengajian teh bajuna rupa-rupa teuingna rupa-rupa sandalna rupa-rupa horeng salakina mah paru-paru bayaran hutang menang engkrekna doang urang ibadah kadeh ge ka asa jang jauheun ibadah urang hayang nganterkeun ka surga maka harapan urang teh ialah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi saha anu bakal disyafaatan ku Kanjeng Rasul nyaeta manusia anu mahabbah anu cinta ka baginda Rasul maka ulah kaget masyarakat sepadung apapun hidup urang di alam dunia kabeja bangkawara can beuki ibadah asal dina hate urang aya rasa cinta anu luar biasa ka Kanjeng Rasul nak urang mawa iman Islam maka insyaallah aya pumpuriheun eta jelema bakal disyafaatan ku Rasul amin makana geus ulah asa-asa ieu muludan sanajan urang can beuki salat can beuki ngaji can beuki ibadah ari muludan mah gedekeun jeung wayahna kana kiai kana ustad ulah sok diomongan eta jelema anu badung dok sok tilu muludan sebagi mah kadang-kadang sok aya eta kiai nyurah di pangajian ki ngomongna percuma cenah dia muludan garis sarak teu beuki ngaji teu hayang tah ulah kitu. Jadi eta ngaleutikeun himmah kana jelema anu badung keneh bener tak? Geus dukung bae. Justru ku berkana maulid sugan eta jelema tadi na bangkawara bisa leuleus hatekna ku berkah sedekah maulid dan ibadah ka Allah sakitu harapanana. Maka ulah asa-asa ieu muludan tiap tahun ramekeun ku urang dukung guru urang di ngayakeun maulid jeung hol insyaallah ieu lembur lamun geus pake muludan tiap tahunna dirayakeun muludana digedekeun muludana cek Imam As-Suyuti tepati-pati jelema muslim ngerayakeun maulid dina hiji wilayah dina hiji kampung kecuali eta kampung sabada maulid ku Allah bakal diraksa tina panyakit paceklik alhamdulillah mugia i kampung Ciunten berkah maulid sing berkah barokah ka hareupna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awas kembali makhluk Allah anu mulia jeung istimewa ialah golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua terus ya terus kayak jam sabar ya teles jam dia urusan kecapean tuh atuh teteh teh kurang ngenteng ngising doang di dia hari kurang minum lah deh budak minumna pilihun kieu gelasna mah tilu caina putih kuduna mah atuh cara mah lengkap ieu ciputihna aya susuna sepritna pantakna wah di dia komo lamun oga HS teh masak minumna urang lamun ngaji teh kopi di mana dirimu aku menunggu kedatanganmu pahit disirik mawakeun kopi panitia kopi pahit teh jangan digula hari eta susu ulah geus teh ulah susu mah ulah geus teh ulah mah geus boga susu mah Bu bari nungguan kopi urang bapak dia naon bedana susu Indomil jeung susu ibu-ibu taluk susu Indomil mah dina kaleng sablek ada susu ibu-ibu mah dina kutang gablek tapi sanajan ngagablek ulah dilalawratkeun punten manfaatna dunia akhirat
mana manfaat akhiratna ibu punten boga susu paparin ti Allah pakai nyusuan anak disedot ku anak 1000 dosa ibu dihampura ku Allah 1000 rahmat dicatat ku Allah di surga eta lamun nyusuan anak lamun nyusuan salakina eta teh 2000 rahmat bapak-bapak cocok karak main eta manfaat akhirat dan manfaat dunia nak cek dokter minimal aya 5 lamun ibu rajin nyusuan salaki nu kahiji eta bakal bagus untuk kesehatan jantung urang geus ibu budak dieu nu ngarasa boga penyakit jantung nek non kakayapakan ka rumah sakit ngebek duit angseukeun ka salaki hiji eta manfaatna nu kadua cek dokter eta bakal bagus untuk berat badanna nu rajin nyusuan salaki mah gendut teh moal kudu teh moal geus bisi aya jelema di dieu ibu-ibu gendut tang kabina-bina atana pe kuruk kabina-bina eta cilik dicangkilok nyusuan salaki eta dua takar cicing santri ngarti teh ya ieu mah iklan nungguan kopi ya emang kudu dikieukeun ngaji geus penting mah bener tah pernah kula ceramah ngaji amprekan balalik daripada balalik kula dua nu katilu cek dokter manfaatna lamun rajin nyusuan salaki eta bakal awet muda moal tereh kolot cek ini bisa moal cenah kula moal ini mah nu aya ge paeh batu iya tuh aya bejana kak ini kawin jeung bujangan begitu isuk nu paeh salakina nu bujangan barang dicek ku dokter hari positif karacunan susu kada luar sapi Janak beka. Nu kaopat dicek dokter lamun rajin nyusuan salaki eta bagus untuk kesehatan paru-paruna alias pernapasanana. Namun sebab awewe secara normal ampekan eta teh samenit ngan 25 kali. Tetapi lamun bari disedot ku salakina eta samenit bisa 60 kali. Heup kita rasakeun beda. Beda. Cicing pamuda cicing sia ngarti henteu. Mana ieu kopi budak can datang keneh. Ah ya. Nu kalima ya, nu terakhir ya, cek dokter teh dengekeun eta bagus untuk menghilangkan pusing alias stres. Geus ibu lamun keur lalieur hulu salaki teu boga duit beas teu boga anak teu jajan, ulah dicacaplak ka salaki mending curukan ka ieu susu kitu kuduna. Datang alhamdulillah. Insyaallah ku bager-bager teuing ieu panitia mudah padahal mah kula jojorangan ngomong kopi ge aya beus syukur eueuh piraku. Tenang akan tenang insyaallah. Hari di kopian mana ada culiring mata kula sugan rada heubeul ieu cara mah hari minum kopi mah nuhun urang doakeun nu bawakeun kopi sing panjang umur amin saking panjangna urang mah kabeh geus pae manehna mancan hari kula minum kopi hade selamat menyaksikan budak ngolodok eta hayang budak ini panas teuing alhamdulillah seger karak makana mata tah. Nu kadua makhluk Allah anu mulia monggo Allah monggo sakabeh makhluk Allah anu bakal nyalametkeun kana sakabeh muridna saha jamiul aulia sakabeh wali-wali Allah geus eta sakabeh wali teh bakal ngajaya kanu jadi muridna terutama Tuan Syekh Abdul Qadir dan sebab Tuan Syekh Abdul Qadir mah ialah rajana sakabeh wali Allah salan dunia karomahna luar biasa sebab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir ngungkulan kana sakabeh muridna eta teh lil ibarat nutupna langit kana dunia mana anu teu katutupan ku langit geus kitu urang ge lamun geus diakumulin ku Tuan Syekh Abdul Qadir ku sebab urang cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir maka ketika urang barang pentah ke Allah minta tulung melalui Tuan Syekh Abdul Qadir maka ku Tuan Syekh bakal ditulungan amin ya Allah ya Rabbal geus eta manakiban ulah sok dileuletik ke urang wayahna ramekeun diunggal lembur terutama di dieu aya guru urang Kyai Hamid tuturkeun ke urang manakibanana holna dukung ulah dideulekeun sebab ayana hol Tuan Syekh model kieu urang nyumbang eta teh lain jeung Kyai Hamid tetapi hakikatna jeung urang ngadaftarkeun awak hayang diakomodir ku Tuan Syekh ulah dideulekeun ieu hol Tuan Syekh hadis bin nikmah abdi ge kamari malam kemis ngayakeun hol cuman kula mah pribadi teu jeung masyarakat lieur kana hulu sebab jamaah nu hadir 2000 leuwih
berkatna 1800 hari datang 2000 lebih pan ngompol pula. Tapi alhamdulillah aya pitulung ti Allah salamet eta acara. Ulah dia letik-letik hol magedekeun sugan urang nu hadir kabeh dia ku murid Tuan Syekh Abdul Qadir. Sebab Tuan Syekh Abdul Qadir teh ulah dilalawarakeun sanajan lain nabi sanajan lain rasul eta horeng senopati baginda rasul. Pangkatna Tuan Syekh teh senopati Kanjeng Rasul. Sebab lamun aya keneh nabi sabada Kanjeng Rasul ialah Tuan Syekh jalmina. Berhubung teu aya nabi teu aya rasul sabada Kanjeng Rasul maka gelar Tuan Syekh teh ngan ukur senopati baginda rasul. Iraha diangkatna iraha dilantikna baheula keur waktu Kanjeng Rasul ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj memeh naik kana tangga aras pan tangga aras teh luhur teuing culak cileuk ka dikana dunia niar teh tincak akhirna aya hiji ruh nyamperkeun ngangseuhkeun tak-tak minta ditincak ka baginda rasul. Begitu nyamperkeun memeh ditincak nanya heula Kanjeng Rasul ka Gusti Allah. Cek Kanjeng Rasul Gusti ieu ruh saha nyamperkeun kana kula. Cek Gusti Allah wahai Muhammad eta teh ruh calon anak turunan anjeun anu ngaranna Abdul Qadir. Kumaha cek Kanjeng Rasul? Hai ruh. Anjeun teh wa ja'altuka waziri fid dunya wal akhirah. Bakal dijadikeun senopati ku kaula fid dunya wal akhirah. Geus eta Tuan Syekh Abdul Qadir gelarna teh senopati baginda Rasul manusia anu dipaparing ku Allah kamuliaan anu luar biasa. Ulahkeun keur hirupna sanggeus pupusna teu aya. Insyaallah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masih keneh nguliling salam dunia. Di antarana Tuan Syekh teh ngabogaan buku anu satungtung deuleu. Jeung naon eta? Jeung nyatet muhibbin muhibbat muridin muridat jelema anu cinta ka Tuan Syekh jelema anu jadi murid Tuan Syekh bakal dicatat bahkan punten jaga di akhirat Tuan Syekh Abdul Qadir teh ketika jelema dihisab nu ka neraka nu ka surga Tuan Syekh eta nongkrongna di hareupeun pintu neraka. Ceuk Gusti Allah Abdul Qadir keur naon anjeun di dinya Gusti kula moal waka ingkang moal waka diangkat suku kula lamun kula can ngajaya kana sakabeh murid kula ka surga Gusti. Maka ilah kehebatan Tuan Syekh Abdul Qadir. Terus ulah dilalawarakeun kurang manakibna ramekeun saminggu sakali di dieu insya yo ke urang berkah dunia akhirat. Insyaallah manakib mah aya karismatikna cek guru kula kieu. Santri lamun ogah katelatan duit hayang jembar milik rezeki maka istiqomahkeun manakiban. Komo lamun bisa mah eta manakib bukan haja manakib hijikeun jeung zikir. Insyaallah di dieu seueur jamiah thariqah barang genjeng dikir sebab loba pemahaman jelema kadang-kadang setengah-setengah. Aya hiji kiai kadang-kadang anu punten prinsipna ngan ukur ngaji jeung ngaji bae ngaleutikeun kana dikir aya nu kitu. Awas hati-hati. Urang mah ulah kudu seimbang antara dikir jeung ngaji kudu 50-50. Sebab jelema dikir teu ngaji moal endah nu ngaji teu dikir ge sarua moal endah. Geus kudu lengkapkan 50% dikit 50% ngaji artina ketika urang ngayakeun pangajian yuh dibarengan ku istighosah dibarengan ku manakib sebab insyaallah berkahna lain jeung sasa jeung urang-urang keneh jeung urang punten lamun teu makian bab tawasul teu makian bab manakib barang penta ka Allah asa ku hararese jeung urang walau bab dosa bener teu belum awak urang mah eta ku wahabi mah pan diharamkeun bahkan wahabi moal ngomong ieu tawasul teh musyrik. Sebab cenah bahasana menta kana jelema polomo ta sia teh cukuran. Tawasul teh lain menta kana jelema. Tawasul teh menta ka Allah ngan melalui makhluk Allah anu mulia eta tawasul. Naon sebabna nu mata urang tawasul karena rumasa urang teh awak loba dosa. Barang penta ka Allah teh hararese maka mentalah kana hiji jelema anu deukeut jeung Allah. Contohna di dunia mesti contohan ku Allah ngalideg jasa contohna mana leuleutikana para hadirin sadaya urang hayang makan jambuna luhur naik teu bisa diajlok teu ka tepi eta lamun hayang beunang jambuna syaratna kudu make naon make gantar geus eta gantar teh tawasul ketika diajul jambu ka make gantar ragam jambu disanggap langsung didahar ngeunah kana beuteung. Geus urang ge kitu barang penta ka Allah kuloba dosa awak urang mah asana hararese maka mentalah ka Allah inna natawassalu ilaika biwalika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Gusti kula yuhunkeun ka Gusti ku sababiah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir hasilkeun maksud kula tah kitu eta ngaranna tawasul bahkan punten ku Allah ge diparentah di mana dina Al-Qur'an. Jika Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ila
wasilah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Ngeunah teu Bu, tengap teu, capek teu, serak teu, saha nu serak? Geus teuing kiai mah serak los, capek los, sebab sanajan eungap, sanajan serak, sanajan capek, insyaallah bakal dibarokahkeun bayar deuh. Emang anak kula jablay dibayar. Sok buyar bayar, dusun awas, anak kiai mah sok ngomong bayar. Sebab lamun aya penceramah yang dibayar bae eta ngaranna penceramah dusun. Ngan aya anu lebih dusun ngundang penceramah teu hayang mayar. Tenang panitia, tenang ulah kaget, ulah kaget kita menjujurangan. Ngarep-ngarep kula setik kana bayaran. Aya bemilik kula syukur eueuh atuh piraku. Ulah-ulahnya kula sok ngomong bayar sebab sanajan teu dibayar ge pasti kula mah bakal menang amal. Amplop deui mah. Duit bepikiran. Memang bikang mah tadi mana Kak, ampun pemajikan RT, pemajikan dulu, pemajikan G sarwa, bikang mangana duit mah hej. Oh sarwa, pemajikan kula ge santri ongko kana duit mah hejo jasa matan. Duit diselapeun kula dina despor jeung ari meuli bensin cuk kula panggih bae kumanehna mah aneh kula. Bari molotot pan kana kula, duit naon cenah nyelap dina despor. Allahu Akbar cuk kula, panggih bae. Jawab cek udah sok suput salindung jeung kula, duit naon cenah ieu? Cek kula duit sial, panggih bae ku dia. Ulahnya, kula sok ngomong bayar, kula sok ngomong amplop, ikhlas ridho, kula mah teu dibayar teu di amplop ge. Nu penting panitia masyarakat nu hadir kabeh kana kula mere doa. Duit deui bae heureureuh. Doakeun kula sing panjang umur, sing sehat lahir batin, sing tambah milik rezeki, sing tambah istri. Itu biasa bae teh. Aya nu amin, aya nu nyalakan mereka amin kuat terjadi sabala. Atuh teu kudu haliwun eta mah lah. Keur teu diaminan ge punten jeung kula geus menang dukungan di pamajikan sabenerna geus ngitahan we pamajikan. Di bisi nek nyandung mangga cek pamajikan. Umi mah cenah ikhlas ridho di madu ku abi jenengan syarat teh hiji abi kudu diracun atuh paeh kula. Terus. Wallahu a'lam bimuradi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. I ayat ditungtungan kula allakum tuflihun nyata-nyata anjeun sadaya bakal panggih jeung kabagjaan jeung Allah. Urang teh bakal panggih jeung kabahagiaan nu mana anu bakal panggih jeung kabahagiaan teh anu bisa ngajalankeun 3 perkara parentah Allah dina ieu ayat. Mana nu kahiji? Mun urang hayang bagja ittaqullah syaratna urang teh kudu takwa ka Gusti. Kudu sieun urang ka Gusti Allah para hadirin sadaya. Sementara ngomongkeun bab kasieun maafna ngomong urang teu di mana kabeh ge urang mah tobatna takwana doang sampel bener teu. Keur sieun-sieun keur henteu-henteu urang mah ka pangeran. Mana buktina atuh eta lebah datang waktu pengajian keur ngaji mah ngaji keur henteuna sabulan teu ngaji. Datang waktu salat 5 waktu keur salat mah heueuh salat keur henteuna pihewaeun. Bener teu? Masyaallah ngomongkeun bab takwa jelema ka pangeran kiwari masyaallah baru teu takwa. Urang khususna nu halal hadir can bisa urang teh takwa ka Allah. Ngaji urang mah sakadaek kene waktu salat keur kaburu doang daekna. Keur boga duit mah daek salat keur teu boga duit mah sangho. Sapoe-sapoe ting 5 waktu pan kadang-kadang maafna ngomong magrib doang urang salatna. Isya marehe deui ka masjid subuh komo. Dohor paling ge opatan. Opatan ge di luar barang ditempok aja nu duana mah tihang. Dengan duaan kanu salat. Asar kitu deui. Padahal lamun urang daek mikiran eta jelema nyieun masjid kabeh ge beuh pabogot-bogot. Hayang kabangun masjid masyarakat 2 juta sewa amprekan papatungan cat anggeus keneh bae bebel anyar duit ke tengah jalan mamanggul tong di jadwal sapoe 10 jelema nyekel mie lemparkan saja yang melempar mudah-mudahan hidupnya barokah yang tidak melempar dasar haram jadah sawat batu
3 tahun di jalan mintaan duit begitu geus anggeus masjidna mentereng ngeusina mah kabeh ge ararogah bener teu. Nah iya para hadirin sadaya teu di mana masjid Badaragus fenomena akhir zaman nu salatna geus sabarodo bae nu sholawatan kot geus cangkeul nu datang keneh bae. Eling eling umat muslimin muslimat hayo orang salat berjamaah isya iya kewajiban ker orang di dunia pikeun pibegelen jaga di akhirat sakali 2 kali salawatan udah datang keneh bae sampikeun kasa jam salawatan nu nyamperkeun keneh bae kuat pundung nu salawatan sampai diganti lagu eling eling omat eling eling diajak berjamaah kalang ngajedog di imam di masjid rarehe aing sorongan bae lamun kieu carana mending aing balik balik jadi salah ngan memeh balik manehna kot surak heula dengan mik dasarna ge cenah masyarakat iho begitu ngadenge surak maka kumpul kabeh ka masjid anu mau golok sagala dia cenah doang jelema edan susurakan di jero masjid waktu tambah tulak cangkeng bae manehna kakan edan ari kula adan sasalawatan cara icing bae gileun kula surak cenah datang tadi makanya bisa tukang adan di dieu kula nitip lamun masyarakat haranese diajak salatna beres adan sakali-kali goyang dompet tanaun tah insyaallah penuh tanu datang ka masjid ya jelema kiwari masyaallah ka pangeran loba nu teu sararieun bener tah padahal cerminan jelema anu takwa ka Allah teh di antara nah para hadirin tuh raksa nu 5 waktuna mun bisa usahakeun berjamaah keur teu bisa na ge wayahna ulah ditinggalin eta bab salat sebab ciri jelema anu takwa teh daek ngaraksa salat anu 5 waktu pengajian eta ciri jelema takwa minuhan pengajian teh eta jelema takwa moal aya jelema teu takwa ka Allah daek ngaji moal justru nu darek ngadaraji teh eta cerminan jelema anu takwa ka Gusti ngan hese jelema hayang daek ngaji teh kiwari naon sebabna sebab syarat daek ngaji teh di antarana urang kudu mahabbah kana jelema tukang ngaji tegasna kudu mahabbah ka para ulama setengah syarat jelema hayang dibere daek ngaji ku Allah sing horeng kudu mahabbah heula ka para kiai ka para ulama makana sing cinta di awak urang teh ka para ulama ka para kiai ka santri nu keur ngadaraji kudu cinta kudu mahabbah ulah sok hewa beta kana kiai dia teu pantes teu paligeur manusia di mana bage hirup ngaewan kiai bener teu teu pantes urang hewan kiai ka jaka bage urang butuh kana jasa kiai betul apa tidak pikirkeun ku kabehan saha jelema anu teu butuh kana kiai cenah ustad kula mah teu butuh jabatan kula boga dunia kula boga sagala-gala kula boga bohong lebah modar mah sanu nyaratkeun kiai geus ulah sok hewa tah kana kiai ulahkeun hajatan ulahkeun muludan ulahkeun cek paribahasa urang nek kitu sagede kasurupan ge urang butuh kana kiai budak dieu kasurupan udah tiangkeun camat apa kiai jam 3 lain wayah lain wajib salah kina kasurupan kot ceurik pamajikana ngahudagkeun kiai tulungan cenah kiai tulungan salah gula cenah kasurupan ti magrib teu cager-cager wayahna toong ka ditu toong pan ditoong ku kiai menurut bae begitu ditoong bener bae keur ngagerang gigireun gentong bari ngurung ngorowatan tanu begitu disamperin gini ku kiai mudah kana kiai kot cek kiai pan dia dek nyangkrem alik itu dia sah cek panen aing mah mau cek kiai kunaon dia jadi mau tos ngakan diskuat hewan ditulungan ku kiai bener teu di amplop macan puguh eta kiai kurang dicabok mah heukeun kasurupan geus ulah sok hewa ka kiai ka ustad geus sok hewa komo ka guru-guru ngaji urang gedekeun rasa cinta urang ka santri nu keur ngadaraji ulah sok hewa ieu mah kana santri hewa bae teu di mana ngadeul santri nek ngariung ge dileudak cenah kuliah jurig berkat nek ka mana cenah eta Allahu Akbar ulah kitu coba ka santri teh sing tahabbah
kumajing cenah ustaz ya santri mah pihewaeun be ayana adatna hirup santri eta teu di mana pijengkeun be ayana. Makanya kobok lamun cenah di lembur urang aya pondok pesantren kudu sabar masyarakat. Nun sebab santri mah kadang-kadang teu puguh lain wayah lain wajib yang tilu batur mah es manehna mah huda. Gogorokan pan dikobong kokorian pot him bebening mun ngeunaheun hayang maenok we paneh. Bayana ulah hewa begitu-gitu sing sabar sing bunga urang adatna santri mah nararakal kabeh ge. Komo pan cicing di pondok santri mah mangkok teu boga piring teu boga gelas teu boga sendok teu boga lebah hayang nyarimi gayung masjid dicokot. Beres nyarimi dianterkeun deui ka masjid nu jadi korban aki-aki lebah subuh begitu nyisang pot esang kanjut batur ku minyak sarimi. Santri mah teh ulah sok hewa ulahkeun ka masyarakat punten santri mah santri kana boga kiai na ge diomongkeun santri komo ka masyarakat da kiai na ge dilunjak ku santri mah kadang-kadang lamun lapar cenah tengah penting santri mah lain hayang ngaliut ngagebugan lawang kiai kuat digebugan lawang ge dok atuh budak kiai na cek kiai na sae teh ngagebugan lawang kami cenah bah santri nek naon nek menta uyah jeung naon jeung kejona urang hayang nyatu santri dari mana adatna kumaha cenah kiai boga tanggal buah atuh semua nyisa ku santri mah alan teh buah peuting tinggal bingung kiai cek kiai teh oh aing budak boga buah be aku santri ari dicarekanan poe bisi baralik di santri teu dicarekanan anak aing teu ngakan buah lajuna make jalur halus kiai dimerekan dina kardus mang santri ulah sok ngalaan buah bae sanajan abah teu ngadeuleuge Allah mah ngadeuleu eta kuat dimerekan di hadapna ku santri hampura cenah abah Allah mah sanajan ngadeuleuge teu loba omong Allah kuat gering kiai ya ulang sanajan model gitu titik gedekeun rasa mahabbah urang ka para santri ka para kiai ka para ulama tegasna ka ahli ilmu Allah urang teh kudu mahabbah dan sebab manusia lamun geus mahabbah kana kiai ka para ulama insyaallah hatekna ku Allah bakal dileuskeun bakal dicaangkeun dibere daek ngaji sedengkeun jelema lamun geus daek ngaji eta ciri jelema ku Allah dibere nikmat anu panggedena dibere anugerah anu pangpoharana geus arahan ieu hate urang teh supaya daek ngaji nu mata urang kudu daek ngaji sebab sagala diolah di pangajian jelema nu daek ngaji cirikeun ibadahna bakal dihadekeun ku Allah salatna dihadekeun maca Qur'anna dihadekeun akhlakna ku Allah bakal dihadekeun apan ngomong-ngomongkeun bab akhlak ieu penting palahadin sadaya urang hirup di alam dunia teh kudu nerakeun akhlak bahkan derajat akhlak teh Kanjeng Rasul al adabu fawqal ilmi saluhureun ilmu derajat akhlak teh artina ku penting-pentingna urang make akhlak hirup teh ulah wakan nembongkeun aing kiai ulah wakan nembongkeun jabatan ulah wakan nembongkeun duniawi geura tembongkeun bae akhlak insyaallah berkah eta hirup amin adekeun akhlak urang rumah tangga make akhlak mangeuna moal aya pasea salagi jeung pamajikan kolot ke anak make akhlak luar biasa bahkan hirup di masyarakat nerapkeun make akhlak insyaallah barokah nu sugih ulah ngarasa aing panglobana dunia nu boga jabatan ulah ngarasa aing pangluhurna nu boga ilmu ulah ngarasa aing panggagahna kudu ngarasa standar hirup urang teh di alam dunia apa loba jelema kadang-kadang ku Allah diberi dunia ngarasa pangsugihna sombong bener teh poho kanu susah boga duit lain babagi jeung papada ngur mulian emas teh teureun-eureun gelang nabe gelang nakot 2 kilo asal dibawa ke pengajian ku pamajikan yang ngahadekeun baju be 4 kilo kongkorongna liontina ku segede rangina lumpangna ge bongkok na jong batu ngadakom tengah jalan padahal eta dunia lain jeung sosombongan naon sebabna ih Allah dititipkeun dunia kana awak urang teh eta rahasiana karena aya jelema fakir di lembur urang moal aya nu sugih cek Rasul lamun eueuh nu fakir geus eta nu sugih nu loba dunia ulah ngarasa meunang awak sorongan eta usaha aya doa fakir di belakang urang artinya ketika hasil boga duit sing daek berbagi jeung papada jeung nu susah insya ulah sombong nu boga jabatan sarwa menjadi lurah ulah sok sombong lamun geus jadi sebab eta lurah bisa jadi ge menang nyolok masyarakat bener ulah sok ngeunah-ngeunah urang bisa duduk boga gaji ieu tenang masyarakat makana sing nyaah ka masyarakat ulah ieu kadang-kadang loba eta lurah ada lebah waktuna pemilihan gider bae ka unggal lembur teh cenah wayan aku lapang colokeun cek ibu-ibu boro-boro nyolok kakak kula ge cenah geus 3 bulan jadi colok Allah begitu geus dipilih menang kadang-kadang sok poho ka masyarakat bener teh taulah kitu urang teh eta ciri pejabat sombong nu kos kitu terapkeun akhlak urang sebagai pejabat kumaha abdikeun ka masyarakat menjadi kiai boga ilmu saroa ulah ngarasa aing pangbinter aing panggagahna kupedah dikiaikeun ku masyarakat kadang-kadang main ukur bae kan ilmu batur kupedah cenah batur leutik keneh lah cenah setan ustaz
kasapihan cenah ku aing kaukur ilmuna. Allahu akbar. Eta jelema nu model kitu main ukur be ka ilmu batu cek kula mah teu cocok jadi kiai setan mah kuduna jadi tukang kayu. Kita ngukur be ka ilmu batu. Ya awas, justru semakin kurang berilmu kudu bisa semakin menghargai kapapada. Kapan hirup jadi lembur maaf. Ketika orang nempo karena jelema sahandapeun urang ulah nempo leutikna. Justru urang teh kudu ngarasa lebih hina tina jelema anu leutikeun ti urang. Naon sabab eta mah budak ngora. Umurna budak keneh. Dosana can loba ka Allah. Urang mah geus kolot awak penuh ku dosa. Kudu karingat tah hirup teh. Ngadeuleuh nu sakoloteun ti urang sanajan bodoh eta jelemana. Ulah dihinakeun eta jelema kolot bari jeung bodoh. Naon sebabna? Itu mah geus kolot. Heula nyahoda ka Allah. Urang mah budak kamari sore ulah kekentringeun. Bahkan ngadeuleuh jelema bodoh sekalipun. Aya jelema bodoh cenah di dieu bari jeung teu beuki ibadah, tukang maksiat. Ulah dihinakeun eta jelema bodoh. Naon sebabna? Maksiat ka Allah jelema bodoh ku bodohna. Sementara urang ngarti ongkoh ngaleutikeun we ka batu. Bener teu? Bahkan punten eta masyarakat nu bodoh, nu penting kudu dihargaan ku urang. Ulah dihinakeun sebab kita jelema bodoh kadang-kadang punten pangka pakena. Heup geura pikiran, ieu lebah kieu lebah, mulu dan model kieu. Inu ngampar karpet nu bodoh apa nu pinter? Nu bodoh. Nu mawaan huut nu bodoh tah nu pinter. Modekeun nu pinter mah petuntang bateng-teng bae. Tapi nu bodoh mah ngeleh, mamanggul tenda, mawaan salon, mulungan aqua sasaku tuh. Ulah sok ngahinakeun ka nu bodoh teh. Bahkan maafna ngomong ketika masyarakat aya nu paeh, nu capek, nu bodoh apa nu pinter? Nu bodoh mah bebelaan mamanggul pacul ka kuburan. Jamuan aya bejana, maafna ngomong ketika aya nu paeh cenah camat lurah jeung kiai mah ngadu kuburan aya teu? Oh, nu parinter mah cuek urang teh. Nu bodoh nu ngeleh mah bawa pacul ka kuburan kadang-kadang batur teu salat-salat acan. Atuh heueuh, paeh jam 8 dikuburkeun jam 2. Begitu jam 12 cek baturna teh, "Kak, jaki kuburan geus anggeus, urang balik yuk salat dohor heula." Kumaha ngomongna? "Geura dia bae nu balik, lamun aing balik cenah aing mah karunya ka nu paeh. Ieu kuburanna bisi dilewat meong, lamun dilewat meong cenah aing kana manehna jadi bobongkong. Horeng maneh, nah nu jadi bobongkong teu salat dohor." Bebelaan kak nu bodoh mah makana nitip, ulah sok ngahinakeun kana jelema bodoh. Ulah sok ngahinakeun kana jelema ku peda beuki maksiat keneh, ulah. Bahkan kana jelema kafir sekalipun ulah sok ngaleutikeun awak urang. Naon sebabna? Eta jelema kafir anu kurang dihinakeun, teu aya anu nyaho. Isuk pageto menang taufik hidayah ti Allah, asup Islam, terus manehna paeh bawa iman Islam, jelas selamat dunia akhiratna. Sementara urang nu kuari Islam, teu aya anu nyaho. Isuk pageto urang paeh urang teu mawa iman Islam na Allah. Geus kudu sampai kadinya komo cenah nu aya ilmuan mah sanajan santri kamari sore ulah dileutikeun, ulah dihinakeun. Ciri jelema aya ilmuan eta dimuliakeun ku Allah. Piraku ku Allah dimuliakeun, ku urang rek dihinakeun. Sayu terapkeun awak urang hirup di lembur teh kudu ngarasa sarwa darajat urang. Ulah ngarasa aing pangwahna, ulah ngarasa aing panggagahna. Nu mata kurang teu meunang ngaleutikeun jelema, teu meunang ngahinakeun jelema. Khawatir bisi jelema anu kurang dianggap hina, jelema anu kurang dianggap leutik, ternyata manehna boga amal ibadah anu istimewa di hadapan Allah anu teu kadeuleu ku mata urang. Sementara urang nu ngarasa tukang ibadah, tukang ngaji, tukang syarat, horeng eueuh nanaonna awak urang di hadapan Allah. Bisi kitu tah. Geus pentingna ieu urang hirup di alam dunia terapkeun akhlak urang kapapada insya panggihna akhlak teh di pangajian. Ciri jelema bade ngaji eta cerminan jelema anu takwa ka Gusti. Mudah-mudahan urang nu halal hadir ti dieu dipaparin taufik hidayah ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina war ridha bima qasamtahu lana ya Allah ya dzal jalali wal ikram.